Al-A'raf ayat 8 genep jeung saterasna. Surat nu kapengker katunda heula anu surat As-Saffat taya surat Al-A'raf ayat 80 genep suratna nomor 7 suratna nomor 7 surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Munseg walau munseg jeung munseg mun teh mah saestuna pangeusi negeri tegesna penduduk nu di dinya amanu ariman wattaqau jeung tarakwa la fatahna niscaya kami mukakeun alaihim kamaranehanana teh barokatin mangrupa-rupa berkah minas samai ti langit wal ardi jeung ti bumi. Walakin tapi kadzabu ngabarohongkeun maranehanana teh fa akhadnahum nya kami nibankeun siksaan kamaranehanana bima kanu yaksibun lantaran mangrupa-rupa perkara nu maranehanana kaayaanana geus ngusahakeunana. Afa amina ahlul qura ku kituna naha geus ngarasa aman ahlul qura eta penduduk nagara teh penduduk kampung teh
aya tiahum yang datang kamaranehanana baksuna siksaan bayatan ti peuting wahum naimun maranehanana keur sasaseur sarare awa amina ahlul qura atawana eta pangeussi kampung teh pangeussi nagara teh ngarasa aman aya tiahum yen datang kamaranehanana baksuna siksa kami duhan isuk-isuk wahum jeung maranehanana ya abuna keur arulin apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun ku kituna naha maranehanana teh geus ngarasa aman kitu nandangan siksa Allah fala ya'manu maka teu ngarasa aman makrallah kana siksa ti Allah illal qaumul khasirun kajaba jalma-jalma anu rarugi ieu pakait jeung pangingetan Allah Subhanahu wa taala ka manusia sagemlengna nusa sae-sae namah tangtos manusia teh aya dina kaimanan jeung katakwaan supados berkah diturunkeun ku Allah ti langit jeung ti bumi teu dicarioskeun seueurna di dieu anu disebut kaberkahan ti langit ti bumi teh mun rizki teu dicarioskeun seueurna di dieu tapi kumaha kaberkahanana boh seueur boh sakedik oge ti bumi na mangrupakeun rizki nuku urang katampi kiwari tina pepelakanana tina bebeutianana tina dangdaunanana di dinya araya bubuahan jeung sabangsana tapi naha nu dituang ku urang teh aya kaberkahan atawa henteu nu ti langitna aya hujan nu diturunkeun nu dugi ka kiwari teu turun-turun hujan teh nu cenah ceuk perhitungan mah geus waktosna tapi kitu kaayaan alam tos aya aturanana nu tangtu nu kiwari kerame urusan cai terutama nu aneh teh geuning digigireun gunung hese cai cenah kitu tah di luhurna aya pasir bahasa Sunda nama tapi lain pasir bahasa Indonesia ya bukit hararese cai ena teh nuju riweuh di daerah-daerah pasisian duka tah nu di kota maraos-raos we nya cai teh lekik teu make bismillah acan disesakeun we kitu padahal menang meuli teh sabaraha sih sagelas nu kitu teh Rp500 wadahna dipiceun dialungkeun ka mana wae kitu teh jadi upami
hoyong diberkahi naon nuku urang dileueutna, naon nuku urang dituangna. Kaimanan jeung katakwaan teh kudu ngajadikeun pakaian kahirupan urang sadaya. Ulah nepi ka leungit kaimanan jeung katakwaan teh. Sabab ceuk tuntunan agama Islam mah naon atuh ieu seubeuh ieu wareg ceuk basa Sunda mah. Tapi ngan sakadar beuteung ieu nu pinuh kitu. Teu aya kaberkahanana. Tegesna kasaean kaberkahan teh. Hirup teh kudu diberkahi. Malah urang ge sok ngadua. Mudah-mudahannya kenging berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Malah bapak-bapak jeung ibu-ibu ge emut meureun kapungkur didoakeun sing berkah. Teu sabarakali barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Teu sabarakali ye sakali wae atos muhun tong seueur-seueur kitu tah sakali cekap nya. Geuning kaberkahan teh kitu na sagala kahirupan urang anu tangtos disebut kaberkahan teh geus jadi bahasa urang malah geus diberkahi ya, tegesna perkara anu sae pisan. Tapi nya kitu geuning manusia teh ngabohongkeun teu narimakeun kana naon anu parantos dipaparinkeun dikaruniakeun dirizkikeun ku Allah, malah ngabohongkeun maranehanana teh ka Allah, ngabohongkeun ka Rasulna, ngabohongkeun kana ajaranana. Mun geus kitu jadi teu berkah geuning hirup teh. Kadituna ku Allah kenging hukuman, kenging siksaan lantaran kalakuanana tingkah laku maranehanana. Siksa Allah datang yeuh maranehanana keur sarare malah keur arulin tah kumaha lamun keur sare siksa Allah datang, naudzubillahi min dzalik. Keur genah betah disimbut diparungkut tapi teu inget ya kanu maha kawasa nu parantos maparin kanikmatan ku tiasa kulem teh. Ulah salah sare teh kulem teh eta teh kanikmatan. Coba teu tiasa sare tong lila-lila 2 peuting we boh 3 peuting. Sok naon kira-kira anu aya ya, asa raraosan teh capek pisan tah komo lamun kaleresan teu damang mah pamina sok teu tiasa kulem teh nepi ka kudu nya ayeuna mah neangan cenah obat tidur cenah kitu ya, supaya tidur kuduna mah atoh aduh teu bisa sare ieu tamat Quran wengi ieu kitu tah ya. Tapi nya kitu teu ingat malah kana Quran hayang namatkeun mah kitu ya. Teu bisa sare pamina berat pisan. Tuh hiji waktu kumaha siksa ti Allah Subhanahu wa taala
datang ka manehna dina kaayaan seperti kitu. Naudzubillah. Kasus-kasus kejadian-kejadian upamana aya kecelakaan malah aya musibah-musibah, aya cai laut nepi ka darat malah mangu rupa-rupa bangunan tong bangunan anu ageng nu alit ge hancur paman. Aya kitu teh peristiwa Palu we nepi ka kiwari teu acan beres-beres, masih keneh ribuan jalmi teu acan gaduh tempat panyalindungan iwal ti dina tenda-tenda nepi ka kiwari teh. Eta salah sahiji contoh tong nu tebih-tebih nu ku urang katingal oge kiwari geus mangrupakeun hiji musibah anu kacida pisan ageungna. Tah kitu keur urang sisi laut di Lombok malah ka tukang mata di daerah Jawa Barat belah kidul, tah eta Jawa Barat belah kaler jeung di daerah-daerah anu sanesna anu tangtos ieu teh ngemutan ka urang sadaya ulah urang teh aya dina kaulinan ye. Wa amina ahlul qura ayataum basuna duha wa hum yal'abun. Atawa naha eta pangeussi nagri teh ngarasa aman katibanan siksa kami isuk-isuk waktu maranehanana keur arulin. Naudzubillah urang aya dina keur ulin ye lamun pangingetan malah siksa ti Allah Subhanahu wa taala datang dina waktu eta kitu tah. Pakait jeung keimanan urang anu kahayang mah aya dina keamanan oge dina kahirupan teh. Kiwari aya nu keur di beja-bejakeun kitu tah kumaha sangkan kota teh aman tentram cenah malah istilahna sae pisan teh nu disebutna teh smart city. Sanes city bahasa Sunda ya mah ya, sanes smart city kota ICT teh. Jadi mun aya jalmi saya nyi city oh nyi kota atuh kitu eta mah kitu tanya. Jadi keur maos koran kamari teh asa tertarik oge ya teh smart city. Maksudna teh kota cerdas, kota pinter. Malah lain smart city wae kadituna teh mungkin we country city ya, negara cerdas, negara pinter. Kusim kuring dibaca nu disebut smart city teh negara kota cerdas, kota pinter teh geuning kahiji kapiara urusan ekonomi na gitu, tempatna aman, jalmina sararehat, malah baresih gitu di kota eta teh ya, masyarakatna tenang tentram, lalu lintasna teu pasesedek ya, raos lah carios nama kota nu raos. Jadi cek dina tulisan teh di antawisna jadi nu disebut kota cerdas teh kota nu aman tentram, ekonomi nasae, kesehatan masyarakat nasae, lingkungan na oge sae, kira-kira kitu tah. Nah eta cenah kota Bandung teh di antawisna geus kaasup eta teh smart city
Itu kota anu cerdas atau anu baik kahayang gitu. Di dunia malah aya negara ngadara anu cerdas cenah tuh. Kateuing Indonesia nomor sabaraha tah gitu. Aya daerah Skotlandia, Skandinavia, wah macam-macam lah anu kapiara daerahna. Nomor kahiji urusan ekonomi masyarakat di antawisna teh kumaha yeuh ekonomi masyarakat Kota Bandung khususna. Naha geus berjalan sae kitu tah. Ekonomi teh teu kakurangan itu kakurangan ieu gitu. Lumayan lah keur Kota Bandung mah gitu. Ayeuna urusan ekonomi mudah-mudahan kapayun. Urusan ekonomi oge kapiara sae kitu tah ya. Tah kahiji ekonomi na kumaha, masyarakat na kumaha nganjuk ngahutang wae kitu. Ulah nganjuk ngahutang wae komo karentenir mah kitu tah. Di Bandung teh kaasup nu seueur pisan rentenir ya. Kabina-bina teuing duka teuing keur naon. Biasana rentenir teh anu sok menta panglunasan kana hutang teh ibu-ibu kitu biasana tuh. Sanes ibu-ibu tukang ngaos teh dia sanes tara moal aya ya. Kahiji moal unjak anjuk komo kana acuk lantaran parantos bertumpuk nya. Moal ibu nganjuk acuk da seueur bertumpuk tuh dina wawadahan ge nalomari ge. Ulah pepeujeuh unjak anjuk teh upayakeun dijauhan. Sok sanajan urang ge geus nginjem yeuh nagara teh duit loba pisan nginjemna teh ieu teh duka teuing keur nahaon wallahu alam bisawab ya. Kitu tah lamun teh mah duit saeutik keur ngawangun atuh saayana we ku artos nu eta. Ulah nepi ka nganjuk ka mana wae barijeng ari nganjuk teh pan aya ribawina oge di dinya teh duka teuing sabaraha puluh triliun tah setiap bulan Indonesia nyicil ka luar negara kanu geus nginjemkeun duit kitu tah. Henteu gratis eta teh tapi make maranehanana teh ribawina gitu, renteuna aya eta teh. Nah eta contoh nu pangdeuketna. Jadi mun kitu mah atuh encan asup Indonesia country city gitu tah city country ya, country city ya, negara cerdas. Nah terus masalah ekonomina kumaha tadi teh urang kudu apik-apik numutkeun Quran mah ulah hirup kaleulewihan, ulah hirup kamubadziran, jeung ulah hirup berkemewahan. Tapi hanjakal tah nu nyieun smart city teh ngan disebut keamanan wungkul henteu jeung kaimanan. Ai kudu nama kaimanan. Da keamanan teh kudu pakait oge jeung kaimanan. Teu cukup kungan sadar pengamanan upamana. Aya tugas-tugas pengamanan, aya kepolisian, aya itu, aya ieu can cukup. Tak kudu kaimanan oge dipelakeun dina diri urang malah katakwaan. Ayeuna keurame upamana urusan KPK. Ku urang geus kaos duka teu terang ai jero-jero na mah kitu tah
tapi nu ditahan parantos seueur pisan kitu tah hartina kaimanan teu acan jadi padoman dina kahirupan tah kuduna mah smart city teh ya gitu asupkeun keimanan tong keamanan wungkul da geuning lamun teh mah keimanan kahiji yeuh ceuk Quran ge dina surat Al-A'raf di dieu kacida pisan pentingna kadituna atuh masalah-masalah keimanan teh pengendali diri urang sadaya lamun rek ngalakonan naon wae pantataros kana diri kitu jalma nu iman mah nah ieu teh teu ngalanggar agama kitu nah ieu teh halal kitu tah keur jalma nu iman mah kitu tah nah ieu teh sok sanajan halal bakal diberkahi henteu kitu kahirupan teh tah jalma nu iman mah kitu memang berat lamun urang hayang cicing di kota nu cerdas keimanan diasupkeun kitu lain ngan sakedar keamanan wungkul da keimanan teh eta bagian tina keamanan oge saestuna mah kitu lamun teh mah keimanan anu memang geus diyakinkeun ku urang Allah Subhanahu wa taala anu tangtos bakal menta pertanggungjawaban kana kahirupan urang sapopoe boh anu karaos boh teu karaos nu katingal teu katingal nu ageng nu alit eta bade disuhunkeun isukan teh ka urang pertanggungjawabanna naha anjeun kitu naha anjeun kieu kitu tah dina agama memang didinya aya ajaran lamun teh masalah baheula ayeuna mah da geus tobat kana naon anu kasalahan dilakukeun teh geus urang teh ngahadean diri ngabersihkeun diri kitu tah jadi masalah ekonomi nu disebut smart city atau kota cerdas teh penting pisan disebutkeun di dinya kahijina ekonomi cenah dalamun ekonomi teu jalan di hiji kota atau hiji nagara ripuh pisan eta teu aya beas wae geus tatanyakeun atuh cenah kumaha beas ieu kitu aya keneh ge sabaraha hargana ieu naek teu gitu malah diurang ge impor geuning beas teh duka teuing nah di dieu teu cukup kitu di sawah-sawah nu aya mohon cenah teu cukup da kagaringan sawahna ge ribuan bahkan puluhan ribu hektar kiwari da caina teu aya kitu kasempetan pan keur para konglomerat mah impor beas kitu ti ditu tah numawi impor beas kerame ieu teh dina koran-koran naha bulog jeung sabangsana eta kumaha cenah ieu perbeasan kakarek beas teh komo lamun cai teu aya mah ya jeung cauna alhamdulillah cai mah masih keneh aya masih keneh seueur teu kudu impor cai mah kitu tanya tapi duka teuing nah hiji waktu mah impor kitu cai oge dan nu aya ge nu bogana batur ieu teh da urang mah ngari numbungkul kitu geus kitu leos wae kakarek ge satengah gelas nah ada geus ditinggalkeun cai teh punten ka ibu-ibu nu sakara itu tah termasuk tuangna nembe ge ka setengah piring atos we kitu tah ibu-ibu di ditu saestu ieu ya ieu mah geus parantos naat pisan lamun tuang ge sok diseepkeun sadayana kitu ngan teu jeung sendokna wungkul kitu tah diseepkeun sadayana kitu lamun mal diseepkeun tara dieut tah punten di dieu ge ulah pabalatak cai tanah gelas ka mana miceuna atuh itu mun aya disayogikeun eta mah meureunan diasupkeun kana botol tadi canda ka bumi kitu kan lumayan mal meser deui meureun kitu tah cai di bumi nah jadi kembali karena nu tadi disebutkan smart city ekonomi
terpelihara ya. Nu kadua keamanan jeung katartiban di kota teh. Pepeujeuh keimanan kudu jadi pengendali keur keamanan teh. Lantaran ku keimanan teh urang tangtos di dinya seueur cabang-cabangna ti mimiti rukun iman nepi ka perkara-perkara kahirupan sapopoe anu kudu dikendalikeun ku urang sadaya. Tuh nepi ka palebah dinya geuning ngan teu disebut dina Smart City Koran mah keimanan mah keamanan we. Padahal aman jeung iman teh eta teu bisa dipisahkeun saestuna mah. Da emut ye sieun doraka. Ceuk urang Islam mah kitu pan. Alim moal milu saya mah doraka. Kitu tah upamana. Eta teh bahasa anu memang di urang Sunda mah geus bisa geus non mangrupakeun bahasa sapopoe. Emut di kampung kapungkur tah ku para sepuh urang ya, simkuring ti Prancis baheula teh ya, peranakan Ciamis ya di kampung ya. Kade bisi doraka motong milu kaditu gitu. Eta budak mora desok ider-ideran peuting teh geuning. Kitu teh teuing ka mana eta teh ya da harita mah can aya TV, can aya HP tinggal leader we ka kampung-kampung sejen kitu teh. Ya ari pun nini mah Allahu yarham ta sareng pun aki kade bisi doraka cenah. Tas di mana ye? Kitu tah begitu dongkap teh ari peuting teh ento ngarobrol di masjid kitu tah. Kating di masjid, kating di imah saha ngobrol nama kitu. Kade bisi doraka tah kecap doraka teh. Tuh jadi aya kecap dina bahasa Sunda mah anu istuning kacida pisan eta teh ngingetkeunana dina kahirupan urang ulah jauh tina keimanan lantaran keimanan teh miara oge kana keamanan gitu. Teta Smart City, waduh hebatnya ya, tas di masjid Smart City gitu ya, kota cerdas. Nu saterusna di antawisna Smart City teh pakait jeung kasehatan gitu. Kasehatan ieu teh penting lantaran kasehatan teh ieu mangrupakeun perkara anu ku urang dicita-citakeun. Malah lamun patepang jeung rerencangan eta jeung sawe memeh nanyakeun naon wae sok disebatkeun kumaha damang cenah kitu. Mawi cenah abdi teh nuju teh sehat ieu teh kumaha damang cenah. Ieu cenah lah biasa ari panyakit masuk aya wae kemo geus kolot kieu cenah kitu tah ya. Jadi nu ditaroskeun teh kasehatan can naon-naon wae oge margi kacida pisan pentingna eta nu disebut sehat. Makana aya tuangeun kudu sehat, eueuteun kudu sehat, nepi ka tuangeun manu kudu diseupan nu kudu dikulub kitu tah mun bubuahan teh mah jeung bebeutian kitu. Ya kudu diseupan ye, ya kudu dikulub ye, ya kudu digoreng ye kitu tah. Malah aya anu alim digoreng mah cenah kitu ngaranna ge gorengan atuh dah disebut goreng tapi angger we kitu ditaruang eta teh padahal gorengan goreng digoreng tuh kumaha atuh eta padahal numutkeun kasehatan aya perkara-perkara lamun nuang nu sok digoreng teh bakal goreng kitu ka urang nya eta naon teh seueur minyak dina badan urang naon tah kolesterol teh gitu. Tapi nu maha kawasa mah kacida pisan adilna kanggo kahirupan manusia sok nuang anu goreng tapi cek para ahli nu digoreng tapi cek para ahli teh
tong poho nginum kopi cenah kitu tangah aja mahrom nu digoreng teh kopi teh kitu teh cenah ya oge laduka teuing gitu nginum kopi tah lantaran urang bieu nuang anu digoreng keur ngaleungitkeun sakurang-kurangna ngurangan kana lemak gitu kana lemak urang eta teh ngurangan kana lemak kopi teh gitu. Tadi dia ge sok aya pan kopi sanes abdi mah teu aya tong disuguhan kopi lah da teu cocok kopina gulana pan abdi mah kudu khusus sanes gula nu biasa pan abdina orangna sudah manis gitu ta geus manis kieu ya, diparios kamari teh 330 gitu hari 2 pekan ka tukangna 220 nah loncat dari 330 nah ti mana ieu teh ceung teh gitu tan matak ari di disuguhan teh bangsa cai ieu ai cau mah geus puguh amisnya gitu teh efek teh meureun seueur teuing dahar cau jeung bubuahan gitu bakat ku resep gitu kena cau jeung bangsa jeruk teh dinya jiga nama nah wihan deui yen smart city teh atau kota cerdas teh di antawisna urang teh kedah sehat gitu masyarakat teh kedah dipiara kasehatanana tadi tina leueuteun tina tuangeun punten kana sok ngaleueut pipanyakiteun kudu dieureunnan ngaleueut naon ayo ngaleueut haseup tah eta teh pipanyakiteun haseup teh aneh ya haseup dileueut dikemot ya weuh nepi ka mana we punten nya nu sok keneh ngaleueut haseup lirenan syurbu duhon minum asap ceuk bahasa Arab nama moal diterjemahkeun terus lah pokoknya jangan minum asap laun minum asap mana gog tukangan kenal pot motor atau kompor wareg entong bermenit-menit lah 2 menit 3 menit oge meureunan didinya diseup sing seueur ya nah kasehatan tadi urang teh na kasehatan nuju kaganggu pisan gitu lantaran komo di kota-kota gede seperti Bandung Jakarta nah ke Jakarta jadi smart city padahal kekebul loba pisan didinya teh gitu teh nah komo di daerah sejen kiwari lantaran aya gunung sanes gunung bangsa leuweung-leuweung anu kabakaran malah nepi ka Malaysia ka mana tah haseupna teh matak teu sehat saestuna mah haseup teh gitu tadi urang oge ngarah sehat tangtos sanes wae tuangeun tapi leueuteun urang ge kudu sehat nah gitu ulah nepi ka aya tuang leueut anu teu sehat kasehatan teh penting pisan ya malah aya sumu tasihu pek saraum anjeun sarehat aranjeun tapi urang mah teu saumnya dinten ieu ye kitu kuduna mah ti kamari saum teh jeung ayeuna jeung isukan sadinten deui 13 14 15 gitu tapi kamari anu dinten Jumaah sareng sareng Jumaah dinten naon Salasa naon Senin sareng Salasa mah gitu saum lah insyaallah gitu ta nu sebut saum Syura tanggal 8 sareng 10 bulan Muharram teh nu sebut Tasu'a wa Asyura gitu ta duka teuing di urang mah baheula tinimbang saum mah palah ngabubur bubur suro disebutna ge waduh aya keneh teu waya kiwari keur kasehatan tah tanggal eta memang ajaran Islam teh penting pisan urang ngalaksanakeun ibadah ge kanggo kasehatan ya tong salah ye salat ge teh ceuk para ahli kesehatan mah aya pakait jeung kesehatan sok coba tas digawe capek datang azan terus salat
komo salat duhur ya aya sunat qobliyah aya sunat ba'diyah pan urang teh suku teh ditilep-tilep ngahaja teh olahraga oge ulah salah teh ya jadi ngahaja suku ditilep-tilep memang kitu ajaranna nu diajarkeun ku Allah terus dicontohkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam ruku sujudna cek para ahli kasehatan mah geuning salat teh ngandung ajaran kasehatan anu kacida pisan luhurna kahiji geus puguh hari doa mah konsentrasi nu dibaca bacaan salat tapi sanes doa wungkul tah aya gerakan-gerakan tertentu kasehatan maka lamun teh mah tadi smart city ya kota cerdas kuduna mah rarajin salat atuh diantarana lain ngan sakadar rame ka lapang wungkul kitu keur olahraga caritana mah malah aya nu disebut salat duha misalna tah eta oge bagian tina salat sunat sakomo yeuh uih ti masjid ti dieu terus ka bumi dongkap nah salat duha lah da Rasul sallallahu alaihi wasallam ge osok ngalaksanakeun salat duha numutkeun Ibu Aisyah radhiyallahu anha mah sakomo lamun anjeunna uih nyanyabaan eta uih kaluar ti bumi mulih gitu ka bumi tas ti pasar ibu yeuh balanja tah waktosna ulah siang teuing paling eta ujungna teh jam 10 tos cep jam 10 mah yang sebut salat duha teh tuh geuning keur kasehatan oge jadi urang mah kasehatan teh kahiji tina ibadah urang boh saumna boh salatna ya kaduana ieu tina tuangeun urang kitu katiluna kadah apik teh ulah kaleulewihan diantawisna barang tuangna teh lamun teh mah pakait jeung barang tuangna kitu tah smart city kota cerdas urang kudu sehat lain ieu mah kota cerdas tapi ternyata teu bisa miara kasehatan kadituna urupa kesehatan teh urusan kebersihan oge nah diulang deui loba pisan runtah-runtah itu tak kahade micen runtah-runtahnya sabab eta bisa ngaganggu oge karena kesehatan ari barala mah gitu jadi kota cerdas teh bersihna luar biasa kudu diperhatikeun ku urang dabongan aya naon hadis ti Rasul sallallahu alaihi wasallam kaimanan teh nupang luhurna kalimah la ilaha illallah dihandapna imatatul adza anit thoriq gitu ngabersihan jalan teh bagian tina kaimanan hartina an-nadzafatu minal iman kebersihan teh bagian tina iman tatidinya itu teh istilah an-nadzafatu minal iman teh tina hadis Rasul nu nerangkeun kaimanan teh langkung 38 cabang pangluhurna nu tadi kalimah la ilaha illallah nu panghandapna urusan kabersihan tuh jadi smart city terek dikumahakeun atuh kabersihan kudu dipiara sokomo deui Indonesia teh kasup negara terkotor di dunia nomor 2 gitu nu kahiji Cina tan paling kotor di dunia teh nu kaduana Indonesia gitu nepi karibut kapan lauk di laut ngaharakanan plastik lindang daunannya plastik mata kahade tah nurang meser naon laut ye aya plastikan henteu nepi ka palebah dinya kiwari malah ningali dina TV eta beuteung naon lauk nu gede teh ikan paus dina pejitna ikan paus Masya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampah plastik
Coba bayangkan sampah plastik. Tuh jadi istuning lamun teh mah geus nerangkeun tina hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nadzafatu minal iman, kebersihan teh bagian tina keimanan. Ternyata memang pakait oge jeung urang teh henteu sagawayah kitu wae nu kotor-kotor dipikeun di mana wae. Punten kana sok ngararokok ulah miceun bungkusna jeung puntungna di mana wae, tapi kudu di wadahan khusus nyandak naon entong plastik mah pan kahuruan ari puntungna pan panas kene gitu. Nyandak naon ples tina pokoknya kudu mawa ples we, jadi begitu ngarokok sup kana pleskeun gitu ta supaya kabawa di ka bumi. Hitung sataun teh sabaraha ribu batang ye gitu, ngarah jelas perhitunganana. Tuh aa cek si nenek teh tingali cenah sabaraha puluh ribu cenah ta sok lamun diartoskeun sabaraha yeuh cing tinimbang naon ne yeuh kalah ka burindil. Mun aa henteu kitu mah meureun buricak burinong kitu tah ya. Teras ngartos aa aki-aki maksudna mah aa di dieu mah kitu ya. Aki-aki tah kudu rumaos ya. Ieu ge aa sadayana ya. Ya. Nah, wihan deui kana smart city teh kota anu cerdas. Kahayang menjadi kota cerdas malah negara cerdas gitu tahu di urang teh. Ji keamanan tuh kedua keur urang mah teu cukup tapi kudu dibarengan jeung keimanan. Katilu masalah tadi ekonomi, terus masalah kesehatan. Kadituna aya oge masalah pendidikan gitu ta. Kumaha pendidikan ye di kota ieu sae atawa henteu gitu ta. Pendidikan tingawitan dihandap teh naon TK naon teh PAUD tak kumaha pendidikan di dinya diajarkeun nu pakait rejeung keimanan ka barudak teh kitu ta. Keamanan kuduna akur jeung babaturan kitu tah. Guru-guruna oge kudu kumaha tah keur ngajar di sakola teh ulah kalah ka garlut gitu. Pena TV mah peuting aya cenah nu gelut naon teh iya ya. Guru gara-gara naon tah guru gara-gara budak pasea cenah tapi dipanggil terus kolotna datang gitu tah pika palebah dinya lantaran mungkin si budak teh lapor ka kolotna. Maklum pan ari sepuh mah nu ngaran ka anak teh nyaah pisan tah. Jadi urang ge memang kudu tiasa miara boh tina bahasa tina peta paripola ulah ka nimbulkeun perkara anu jauh tina tuntunan-tuntunan agama ya. Nah wihan deui negara Indonesia anu negara pangkotorna di dunya ya nomor 2 tapi kitu ta nu kotorna teh duka teuing pedah naon mangga raraoskeun we terutama ka diri urang ka keluarga ya ka masyarakat mimiti rumah tangga nepi ka di luar tah urang teh kumaha kotor-kotorna yeuh sok walungan bersih teu asa hese neangan walungan bersih ye di kota Bandung tenah geus aya nu disebut Citarum harum ye leres teu geus seungit kamari rame pisan cenah kakotoran ti rumah-rumah oge geuning ka walungan Citarum teu bersih-bersih nepi ka kiwari lantaran memang urang dina memenij nu disebut kokotor teh kacida pisan lemahna nya
Padahal ajaran Islam teh meretahkeun kudu bersih, sokomo ditambahan an-nadzafatu minal iman. Simkuring sabakari nerangkeun kantos jalan-jalan ka nagara sejen ya. Baheula waktu simkuring menang undangan di Amerika lah keur ceramah Ramadan tahun sabaraha hilap deui 2011 suka 2013. Ngahaja di ditu teh jalan-jalan gitu, ningalian walungan, ningalian jalan kotor teunak dibanding-banding jeung di urang lah gitu. Mimiti kawalungan heula tuka teuing sabaraha gedena mungkin aya 10 kali Citarumah gitu atau leuwih gitu tah bakatku lega gitu, kurang lah 10 kali Citarumah mungkin sampai 700 meter lah si lebarna teh si walungan eta teh hilap deui namina walunganana. Ngahaja kadinya caina teh bersih gitu, simkureung teh dikepruk-kepruk cai teh bersih geuning ieu mah ditingali sok sanajan bersih bisi aya kakotoran naon kitu teh. Memang bersih. Simkuring teh naroskeun ka nu nganteur teh sungai ini udah berapa jauh nih? Udah 3 negara cenah lewatnya. 3 negara teh mun di urang mah 3 provinsi. Masih bersih, pakai wudu simkureung emot beda dari salat lohor hari teh. Wudu we di dinya salatna luhureun batu we kitu asa baheula. Keur zaman ngangon munding di lembur kitu tapan salat sok luhureun batu kitu. Tas ngamandian munding sih gitu, ngamandian heula pas sore salat asar ya. Nah, mandian pan aya munding teh sok dikeumkeun Ibu. Tas diangon teh pas sore titah mandi di walungan da caket rompok walungan teh gitu. Mun hoyong terang walungan anak yuk urang ka ditu sok ya can kaboro wae iraha ieu teh sok gitu, tapi melayar sorangan gitu tah wayahna we tah aya 48 tadi dia teh karo rompok di ditu ya dijajabkeun tah bari nguseup gitu ket itu ya keteuing iraha ieu gitu tah. Nah ditaroskeun si beuring 3 negara cenah masyaallah 3 negara caina herang kieu gitu tah. Nah di urang mah karek 3 kampung 3 desa 3 kacamatan oge suruksak gitu cai tuh ieu dibatur ieu mah gitu ya. Bakatku memperhatikeun anak kumaha kudu miara kana cai lantaran cai teh eta sumber kahirupan gitu. Terus di Mesir deui simkuring teh di kota Kairo ngahaja neangan walungan oge dinya teh gitu. Aya Sungai Nil namina teh. Sungai Nil ngahaja kadinya Masya Allah neangan runtah ge hese di walungan teh gitu. Di kota teh aya sih sautak-sautik palin di urang mah lain sautak-sautik pan ngalut itu paling-paling 10 gitu tah geus lila ningali ieu hiji gitu. Nah haceut teh arapik ya dieu kita roskeun oge ka supir nu nganter-nganter urang Mesir supirna gitu tah. Gimana ini? Dari mana ini jauhnya cete? Itu yang enggak cenah itu mah cuma itu saja muncul bahasa orang mah. Cuma ya maklum katanya anak-anak dan lain sebagainya melemparkan itu. Jadi apik pisan teu aya runtah ge eta di naon teh di Sungai Nil kecuali saeutik pisan jeung bersih. Padahal Sungai Nil teh geus liwat kira-kira 3.000 kilometer. Bayangkeun ti 6.000 malah 3.000 6.000 kilometer. Bayangkeun ti pertengahan Afrika, daerah pertengahan ka Mesir nepi ka kota Kairo. Masya Allah eta saena gitu caina di urang pan teu aya kitu. Geus teu kaasup Smart City mun kitu mah di urang ya. Teu bisa lantaran kotor teh cai. Terus deui ningali barudak eta mah di Washington lah. Tas di sakola barudak leutik. Waktu hari teh marawa kantong plastik. Kusim kuring ditanyakeun ka supir, nah teh barudak ini bawa kantong plastik tuh apa itu? Iya mereka kalau jalan pulang sekolah
cenah melihat sampah dimasukkan ke kantong plastikna. Jadi sampah sahiji dua berenang laletik lah gitu asum kantong plastik terus dipicen ke tempat anu memang keur micen runtah eta di urang mah teu kitu pan barudak sakola ge meuli naon dibungkus alungkeun meuli kue dibungkus alungkeun lantaran teu acan jadi kebiasaan tong boro-boro budak kaasup kolot ka paning geus seep ye lung kitu si jalan teh kitu tah sok sebel pisan eta komo seueur para supir oge eta lamun tes nyupiran teh pan sok ngararoko supir mah da mun teu ngaroko mah nundutan kitu nya keur para supir alungkeun eta teh kitu puntungna teh mun geus beak alungkeun ya jeung cangkangna ka sisi jalan lain ka sisi jalan deui di tengah jalan lah saingetna tah punten je kana sok nyalupiran di dieu ulah pupuj ya kudu nyandak wawadah ayeuna mah kitu lamun bisa eta nyandak diasupkeun tah kana tilas naon wawadahan tina plastik atau wawadahan tina kaleng kitu tah ya kau nyimpen perkara-perkara nu kira ngabahayakeun katinggalna sakitu tah jadi keimanan keamanan smart city teh ya kota cerdas gitu pendidikan oge kedah di kebersihan kesehatan ekonomi jeung sabangsana deui seueur deui ngan teu tiasa kasebatkeun margi waktosna parantos iya jadi sakitu tapi sakali deui keimanan keamanan di negara teh penting di kota teh penting supaya segala rupa diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala sakitu mudah-mudahan urang sadaya salamina aya dina magfirahna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.